Yo dicek si Kosim orang kemalesan dipanggil ke pagi-pagi ambyar. Dipercaya teuing si Kosim bi atuh lah. Hanya cenah ya itu ge hayang si ampi-ampihkeun cenah. Pamun orang pas datang kayak dipuncit cenah. Lain ieu teh dionang ku pagi-pagi ambyar atau dionang ku Bah Supar. Hah? Make ejeng hayam diampih-ampihkeun sagala. Terus orang lamun nepi ka itu rek dipencit. Hah? Lah, ting pokoknya aku sasagi dipanggil bibi mah embung sieun si dipencit. Ah, make jeung bisi dipencit. Tankeun pas datang urang cenah ek dipencit tanya embung atuh. Tapi heueuh nya euy. Hayamna meureun bi. Geus mending ge tanyakeun deui ka si Kosim bi. Tanyakeun deui, lain naon lebar euy eta bisi salah paham. Bener teu? Urang bisi salah paham. Urang nu dipencit atau hayam nu dipencit. Soalna lebar lamun misalkan hayam nu dipencit mah pan engke urang ka itu teh datang teh nya sadiakeun hayam. Nya sadiakeun goreng hayam, beuleum hayam. Tanyakeun deui mending ka si Kosim. Aduh. Bisa wae ya biaing ya. Si Patromak